masih asri. Gunung Halu lembut sare. Aduh, boga bana aku sakit je na ieu teh. Pipanian dilaken di ieu teh. Ah. Gawe henteu ieu teh. Macul wae tak karariku. Oh duitan lah. Yeur teu. Pala pusing ge ya. Sampurasun. Ah, rampes. How are you, Pak Badut? I listen now. Tomorrow. Do you like dog? Oh yes, yes, yes. Wah, ngomong Inggris dah jeung daun sampel ge lah. Pusing ya, lieur. Riut ieu teh kok aduh. Jangan ya. Dut, aku datang ke sini mau pinjam catut. Soalnya kuku aku nyarogok gitu. Yeay, amit-amit. Ini kuku atau peranting ngeruk beko itu teh? Ah, jangan banyak nanya, ini urusan aku. Kena atuh Guan. Saya ngambil salat catut Iya. di jero imah. Guan. Yo, Pariko. Catut teh. Tekan tah kukuna. Imetkeun jeung ramo-ramona. Mintu seukeut ieu teh. Seukeut sok ajaran. Alah. Ieu catut urang koten kabelah. Eta kuku tawa besi. Aduh, keueuh deui ieu kudu hiji-hijina ieu. Yai, amit kuku ih. Ini teh catut yang ke-130. Cing lah kieu eta mah. Urang boga ide supaya ieu kuku rampung teh ieu tah, tangsak. Kumaha? Ya. Oh, ka dieu. Ka dieu. Sing tamprakeun itu tangannya giniin tah. Giniin tah kitu ke. Nah. Dut, kuku aku ini bukan besi. Kadieu ke rokok itu hayang dicatut siapa ku ieu. Ame ieu teh buntung kabeh kita. Wih. Oh, atulah. Yakin? Yakin. Cicing, kitu keun. Guys. Yuk, itu ya. Amit aing eta mah. Wih, haram cada leuwih ti jenggot. Ya, barusan kalian pada ngadenge enggak waktu di desa barusan bakal ayah lagi diadakan PSBB lagi. Woi, kamu teh yang benar. Mau Sunda, mau Indonesia ngomongnya. Gimana sih? Heeh, aing teh ngarti ke si RW cenah. Sang geus digaris Bu, jadi teu cager maneh we. Sia, nu teu cager mah tiba heula ceuli tah, can cager-cager. Coba bayangkeun we, mun aya di PSBB otomatis bakal di aya odon meureunna. Aing boga CS di balaranya kan. Lockdown siapa kehead? Nah, lamun lockdown otomatis para ko aing mau ngebul meureunna heseneangan gawe, geus jelas. Udah dong bisa batang berenang seteng dewa ya jika biasa. Tapi dah di pikiranku akal sehat kurang mah emang bener lockdown teh alus. Kurang bisa ukek kanu ngapoe jeung pamajikan. Kamu mah ukek. Sudah sekarang mah kita urang neangan warga nusana kayu.
paranas tiris euy kuku dipotongan ku klet mah. Ih, eta tong deket teuing. Bau sungut. Kamu juga sama, mulut kamu juga bau bom atom. Ieu mah bejaana sok kalawan wae. Kelas kedeung. Kelas SMS ya. Singeula. Wah, si RW ngajak rapat. Rapat naon? Rapat pembagian BLT lain. BLT cedok koda da inget kebagian. Ayo sini teh wah. Ayo. Liur ah. Warga, pada kemana jam segini warga yang lain? Belum nyamper ke dari kemari iya. We, memanggil masyarakat itu nggak babari we, nggak segampang membulak-balikan kokon. Warga teh aya nu nyeuseul. Aya nu macul we. Kegero we. Loba teh. Baik, kita tunggu 2 menit. Kalau tidak kadia kita tinggalkan aja. Ai, duit BLT we. Lain, ieu mah lain. Kamu mah BLT celakeun wae warga nu lain. Borong kakak tua untuk nini poa dua sampurasun we Sampes. Lama ama kamu dud. Warga nu sanes mah tos disiplin. lama-lama we atuh ente kan geus macul mere naon sih teh kok aduh kok Berhubung warga sudah ada rongkap semua, mari kita rapat di kawitannya. Siap. mere duit we Paskin. oh sempat oh Alhamdulillah rapat dimulai. King bae kode blat. Ngomong naon opat-opat. Lain di opat-opat dimulai. Oh, samurai. Iya, lain samurai rapat dimulai. Oh, garut ting jenglot. Iya mah ngaron. Hareuy. Jadi kieu warga, minggu depan kita bakal diayakeun PSBB deui. oh ya ya ke rapat Naon ieu, Kak? penting mere duit Naon ieu? Pak aing ngarwena. Ring. Rapat dimulai. mere duit lain we da situ mah lain mere duit lain rapat teh we da urang teh butuh duit we gawe henteu urang teh da bener mah anger atuh lapar oh Enggak RW, henteu RT. Kalakuanna teh kos kucing jeung anjing. Teuing ngeuna aing ningali si RW jeung si RT. Cara ucing jeung anjing. Kuduna jadi RT we mah. Mengayomi jeung mere contoh nu baik-baik ke masyarakat teh. Ingat RT RW, haruskah kamu itu sadar? Harta jeung tata mah jabatan moal dibawa maut. Wow, baru tayo. Aing teh lain mikir. Aing teh pan keur musyawarah ieu teh. duduk panas duduk tadi oke mana duduk Tapi dah heueuh. Jadi begini warga, Mun kieu teh. Nya tah kieu punya aku ini mah. aing mah. Weh, kalau seperti kieu mah kapan maju-majunya atuh? Iya, negara kita teh bukan kurang orang pintar. tapi kurang jelema jujur Jujur. Pak RW, aku mau pulang saja. Di sini terlalu banyak hoghag. Alhamdulillah anu sadar. Riko, ode belang, duduk. Sit up. Ode belang, saya suruh sit up. Kelanang, duduk. Alhamdulillah, stand up itu artinya berdiri, sit down tuh duduk. Siapa berarti salah? Nangtung Riko. Sit down meren budak. Alhamdulillah pertengkaran beres. iya we teh ayeuna mah marabut ke jabatan mah angeus pikiran mata ieu rakyat kumaha kudu dah urang teh pamikiran beuteung sorangan pikiran mata beuteung warga seteh Alhamdulillah badut ngamuk. Alhamdulillah yang penting kita taat pemerintah. bakal duit ongkoh Action.
we. Aya nama geus tong marebutkeun nu lain-lain kumaha ya warga. Da kudu nyato warga teh. Kalau meunang duit. Action. Aya nama kieu we teh. Da marebutkeun jabatan mah angeus-angeus, pikiran mata warga. Kudu dar teh. Action. Bakal duit ongko. Action. Waktu di desa kita bakal ada ya. Action. Coba bayangkan we, mun aya di PSBB otomatis bakal di aya odon meureunna. Odon. Action. Mana weureum. Urang pamajikan nyenol. Action. Tong bau teuing. Deket teuing. Siap. Rolling. Action. 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 Pada kemana? Jam segini Halus ya. Action. belum nyamperkeun dari tadi sekarang. Action. Alhamdulillah. Action. Alhamdulillah rapat dimulai. Action. Action. Iya, lain dimulai ya. Action. Hah? Teu RT, teu RW. Kalakuan teh kos kucing jeung ancang. Action. Heh, enggak RW, henteu RT. Kalakuan teh kos kucing jeung anjing. Action. Teu teuing ngan aing ningali RP jeung RW. Action. Ingat ya RT RW, harta mah moal dibawa ke laut. Ke kuburan salah.